Engkong? Itu naon? Nyipuk cabe. Dan? Nyipuk cabe. Nyipuk cabe? Cabe. Daun ku daun ning. Ke balon plastik. Pas baraya tinggal di aya plastik cenah ku. Jadi ku daun nya. Daun. Masya Allah jadi wae ya mangkong mah. Nu kumaha ge. Tinggal di baraya teh ieu cabe nya. Cabenya. Cabe naon teh? Cabe gede. Cabe gede. Cabe gede. Oh ente ku plastik teh karena teh aya atau kuduna kudu kieu? Ya we mah ngirit-ngirit bahan. Ngirit-ngirit bahan. Saaya-aya we mah nya. Sakaya kamampuhan. Tinggal di baraya kemampuhna ku daun, cenah ku daun kan plastik teh aya kedah meser ku plastik mah nya. Weser. Ima saya ya we ku daunnya. Daun. Tapi sok saya wae teh baraya mah pelakana teh mangkong. Saya ya teh nya. Oh digunukeun ya. Cenah gede heula. Ieu teh ilmu tradisional. Ilmu tradisional. Tradisional. Cik cobi nyali eta na. Enak cabena. Oh ditojo selah di liangan nantinya. Beras bahasa udah potong akar cabe. Oh supaya ulah potong. Udah potong. Yuh aya tiasaan. Tuh seberapa sih kayak di cabutna ieu tina ieu. Tina ipukan 25 poe dah tahun gede. Tanuhna tina naon tanuhna itu? Kanang doma. Di kanang doma. Doma. Oh tanuhna teh. Nah, baraya. Insyaallah dedeuh jeung karunya baraya tingali. Ku tina daun kang eta nage non pengipukan teh lamun cek urang mah plastikna ieu teh wadahna. Saya aya we teh kaong mah. Oh tah baraya. Terus beres ya nama yo, tinggal salit deui nya. Eta baraya tah bibit cabena itu Gemuk. gemukna teh tina naon teh? Tidak doma. Teh doma. Doma we. Gemukna teh. Tuh baraya jadi alat sederhana gitu ngamanfaatkeun waya. Jadi ieu na teh wadahna teh wadah ipukan teh ku daun. Ku daun tuh baraya. Coba ada rencana aja teh bade dipelakeun di mana? Engkong. Nyawet tadi tukang. Di tukang. Tukangan imah. Mau didinya biasanya. Tinggal di baraya. Cara-carana tunjukkeun ya ke baraya urang lemur. Kami tariasakeun baraya urang lemur jadi henteu Kita mah bantut deui, mah bantut deui belakang teh langsung lilir. Langsung lilir. Lilir mah dirabut langsung tidinya mah bantut deui. Bantut deui. Tinggal di baraya jadi teu cekat kudu ngamodel plastiknya. Teu. Ku daun we ngamanfaatkeun wayanya. Sok cobaan. Tinihan iku eta nya. Tah kitu we baraya penginten prosesna ngadamel ente teh nya. Ipukan cabe. Ipukan cabe.